Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun mangga urang sami-sami panjatkeun puji siranan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan kanikmatan sareng kasehatan ka urang sadaya. Shalawat miwah salam mugia tetep dileurkeun ka junjungan urang sadaya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir. Amin ya rabbal alamin. Sate acana nepangkeun wasta simkuring RO Cantika Darajat ti kelas 11 IPA 4. Di dieu simkuring nyanggem tugas Janten Panumbu Catur. Simkuring ngahaturkeun nuhun ka para pamilon, ka para pangjejer anu parantos dongkap dina ieu acara. Supados teu nyangkolong kana waktos, hayu urang ngawitan ieu acara ku aosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sarta para pamilon anu ku simkuring dipika hormat, sate acan simkuring ngalajengkeun ka acara anu salajengna. Simkuring seja nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangna dina ieu sawala. Anu kahiji nyaeta aya Ibu Hajah Farida Norma MPD anu awitna ti Majalengka, boborna kaping 2 Februari 1877. Mantena mangrupikeun guru bahasa Indonesia di SMA hiji Majalengka. Anu kadua nyaeta aya Bapak Dodi Sembada MPD anu awitna ti Majalengka, boborna kaping hiji Januari 1873. Mantena mangrupikeun wakil kepala sekolah SMA hiji Majalengka di bidang kesiswaan. Acara urang lajengkeun wae ka acara salajengna dina acara sawala ngeunaan full day school. Disumanggakeun ka Ibu Hajah Farida Norma anu bade ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Hajah Farida Norma anu parantos ngadugikeun kamandangna. Sae kacida anu didugikeunna yen ngabuka pandangan urang ngeunaan full day school. Full day school teh nyaeta siswa tiasa diajar optimal sareng tiasa diawasan langsung ku guru mata pembimbing pelajaranna. Urang lajengkeun ka acara salajengna nyaeta kamandang ti Bapak Dodi Sembada. Disumanggakeun ka Bapak Dodi Sembada MPD anu bade ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Dodi Sembada MPD anu parantos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun mantena, yen full day school teh ngagaduhan kakirangan sareng kalangkungan atanapi kaleuwihan. Tos kawajiban urang salaku pelajar kedah tiasa ngabagi waktos. Mana waktosna diajar, mana waktosna nikmati masa muda. Supados masa muda urang teu sia-sia. Supados teu yangkolong kana waktos, hayu urang lajengkeun ka acara satrasna atanapi salajengna nyaeta patarosan ti para pamilon disumanggakeun. Tapi patarosanana mung hiji. Teras dina ngadugikeun patarosanana, pamilon kedah ngacungkeun pananganna sarta nyebatkeun nami sareng asal kelasna. Disumanggakeun ka Naila Ajahra ti kelas 11 IPA 4 anu bade ngadugikeun patarosanana. Hatur nuhun ka Naila Ajahra ti kelas 11 IPA 4 anu parantos ngadugikeun patarosanana. Lebet patarosanana nyaeta kirang langkung kumaha cara urang ngabagi waktos. Disumanggakeun ka Bapak Dodi Sembada MPD anu bade ngawaler patarosan ti Naila Ajahra. Hatur nuhun ka Bapak Dodi Sembada MPD anu parantos ngawaler patarosan ti Naila Ajahra.
Anu siwalerana nyaeta kirang langkung. Anu kahiji, urang kedah terang yen naon prioritas urang salaku pelajar. Anu kadua, urang salaku pelajar kedah terang tugasna naon-naon wae anu kedah dilakukeun teh. Sareng anu panungtung nyaeta urang teu kenging nya-nyiakeun waktos kanu hal anu teu penting. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, teu karaos ieu acara tos dugi di akhir acara. Kukituna hayu urang sami-sami tutup acara ieu ku aosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, acara kalayan rengse ti awal dugi ka akhir ieu acara kalaksanakeun kalayan lancar. Sim kuring sareng sapara kanca nedah hapunten bilih aya kalepatan, kakirangan salami acara nalangsung. Mung sakitu anu kapihatur, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.